anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak, anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan, pongke ka Al-Qur'an, pongke ka kalam-kalam ulama, pongke ka akhirat melalui makanan. Ti orok kene geus dibere makanan mah baheula mah pan urang keur leutik makanan teh menang nyokot ti kebon cau dicokot. Haji cau terus dipanaskeun teh di naon ngaranna? Disepan. Terus ku emakna dikerokan make sendok didaharkeun ka urang asli kan. Cau menang ti kebon. Ya Allah ya Rabb kuari geus titah nyusuan ku sorangan ge geus embung geus aya ku ari mah. Lantaran geus teu butuhkeun ASI ku ari mah. Geus teu butuhkeun susu ibu teu butuh geus aya ku ari mah. Geus neuk make susu naon aya, neuk make susu embe aya, neuk make susu onta aya, neuk make susu